Tunggu main game wae. Jika buka YouTube na, pakira tonton video na. Badan ni jangan sora, ngaran channel anu sederhana, anu beda sisa kabena. Mungkin ngahibur kasadayana. Bejana sora channel sederhana, usina ogengan sa ayah. Mempenage sabisa-bisa, dengan rumah masih pamula. Sampurasun dulur-dulur sadaya. Berjumpa kembali dengan Bejana Sora sareng Papa U. Hari ini sore kita lihat Pak RT mau buat pawinian untuk menyemai lagi. Untuk penyemaian padi, karena untuk yang ini menurut beliau diperkirakan takut kurang katanya. Makanya beliau membuat tempat penyemaian lagi, memanfaatkan tempat yang tadinya untuk budidaya belut, sekarang dimanfaatkan terlebih dahulu untuk penyemaian. Pawinian bahasa Sunda nama. Cek mani kitu, urang kieu, cek urang kieu, da mane mah kitu, jadi kumaha jeung mana benerna, mane jeung urang kitu jeung kieu, nu kitu kieu, nu kieu oge kitu, da bongan kitu jadi we kieu, nu kieu kitu, nu kitu oge kieu, da bongan kieu jadi we kitu. Karena lahan garapan Pak RT luas, lebih baik lebih katanya, jembatan kurang, lebih baik ngasih jembatan nantinya minta ke orang. Oh, pawinian mah kajian bahasa ge kudu padat rata. Oh, sambil nunggu airnya. Nah, dulur, hasilnya dibikinnya sebagian katanya, hanya sebatas untuk nambah. Dan ini pun belum jadi sesungguhnya karena nunggu air. Mungkin besok jadiin langsung sekalian nebar, karena si bibitnya harus direndam dulu. Cukup
Sekian mungkin dari Papa UU, dulur-dulur semua. Mungkin hanya itu saja yang bisa Papa UU berbagi. Semoga bisa menghibur di kala sejak waktu luangnya. Akhir kata dari Papa UU, salam kasayang di segala kasayang. Papa UU amit mundur. Wilujeng Sampurasun. Entong ay dijeng ulah suli, ulah uji tintong sang culi. Anggun dukung becana sora, ngarah maju kaharbut na. Sing bisa ngahibur sadayana, anu gimana wae ayana. Hatur nuhun ti becana sora, amit mundur kasadayana.